Kunaon dikawali seur patung maung? Simbol Ciamis Pak, mau Ciamis, mau tutul. Maung tutul. Eta teh sanes simbol dikawali. Kan seseurna dikawali maung teh. Di Ciamis, gerbang Ciamis teh aya maung namanya. Dikawali. Oh, dikawali. Kernaon Kang? Mang, ya nempo video ya. Hah? Nempo video. Video? Ya, video ya gubernur yang Bupati Ciamis ngobrol. Dia tuh Mang, Siap. Mang. Aduh, dia Mang. Aduh, ya ningali. Sehat, Kang? Alhamdulillah Mang, Mamang sehat. Alhamdulillah. Ya, ningalian video kuring teh Pak Gubernur. Jadi Bupati Ciamis teh ulin Mang tadi punya silaturahmi ka Pak Deddy Mulyadi. Aduh, KDM. Oh, Pak Herdia teh ngalian videona resep teu kuring teh kada diomongkeun teh maung Mang. Teu apaleun eta teh anu duaan teh mau, Mang. Gagabah yang ngomong teh. Ulah Mang, ulah gagabah itu ngobrol teh eta teh pejabat Mang. Urang teh kudu dihormat. Naon disarwakeun jeung maung. Tah, palebah dieu akang mah kurang gaweuna teh. Aing ngaran-ngaran maung teh lain sato, Mang. Pikeun para pejabat mah. Cek gubernur ge tadi, nah cenah dikawali mah cenah loba patung maung ari pas asup Ciamis eueuh cenah dina ieu teh dina naon ngaranna mun arek asup teh. Eta eueuh Dina batas. Maungna belang jeung totol. Itu lain satu kumaha Mamang. Maksud maung ku Mamang mah nyaeta manusia unggul. Manusia unggul eta teh maung. Oh, itu Mang pantesan gubernur unggul Mang. Ayeuna di Jawa Barat aya maungna Kang Deddy Mulyadi. Heeh. Ayeuna di Ciamis aya maungna Pak Herdiat Sunaria. Bupati urang manusia unggul teh. Eta teh manusia unggul duanana ogeuna. Mantakna lamun ku urang ayeuna disebutkeun Maung Galuh Pak Herdiat. Maung Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Anu artina manusia unggul. Manusia unggul. Meureun mangnya pangna jadi bisa mimpin oge da pedah unggul dina sagala mun mangnya. Eta teh Maung Galuh jeung Maung Jabar teh lain bentik curug balas tutunjuk capetang balas miwarang. Tapi anjeunna mah poktek prak. Mangnya alhamdulillah urang boga pamimpin ayeuna di Jawa Barat. Kusi. Tuluy boga rasa silih wangi juga Pak Herdiatnya Mang, silih asa, silih asih, silih asuh nate aya Mang. Tah kitu Kang anu disebutkeun maung ku Mamang teh nyaeta manusia unggul. Ayo kuring mareuwas Mang sih cek Mamang teh sarua kunjung maung atuh meureun keung urang teh. Ai maung mah kapan ciciren-cicirena teh sieun dipikasieun nya. Jadi ngandung sihung, sima jeung wibawa. Eta ngaranna maung. Nya, aing reuwas Mang, dieu mamang aing suami teh ngomong gitu. Mang. Yang kacai kuring kunaon? Mules. Aduh. Kampura. Kunaon ditinggalkeun Mamang ka mana? Sagedeung deui nempo ka ditu ka pendopo. Aya naon deui? Urang nempo itu di ditu ayeuna penyambutan Pak Herdiat Maung Galuh sihung sima jeung wibawa weruh sadurung winara. Si Mamang hayu anjeur lah kuring ka imah kuring ka cai bari rek mandi kuring ngilu ka ditu samotornya siap ngilu jeung Mamang siap oke Kang Mang siap ayo Kang.